setan teh ngagoda ka urang bitaswif. Naon taswif teh ngaengke-engke. Allahu akbar Allahu akbar kek heula. Kek ada aya. Waktu mah kek heula aya bahasa kek heula. Eta teh setan eta teh bitaswif ngengke. Ibu tos waktosan geus kawote diajar wiridan kewe. Kek heula. Ibu diajar atuh mah sedekah kek heula ada. Can loba duit na oge. Banyak ban. Pan urang ditah di piwarang ngenceleng 1000 ibu. 1000 kewe geus beunghar mere. Mere ulah nungguan beunghar atuh, hayang beunghar ya. Rek sedekah mah ti ayeuna kene diajar sedekah naon 1000 sadinten. Ladang naon belanja pasok aya angsuran 1000 2000 mah. Kalau dipeselkeun naon-naon lobetkeun kana kenceng 1000 sadinten 1000. Teh receh kumaha? Ngulombarana teu naon. Teu karaos teh nu 500 kana kenceng teh. Sampai simpen kenceng. Ulah kade ulah kenceng teh jang tabungan dunia tapi jang tabungan akhirat. Ya. Sambet kenceng, aya kenceng yang tabungan akhirat. Sedekah harian, sedekah subuh 500. Gaduh rezeki 5.000. Kadua samampuna we lebetkeun. Di 500 dibuka tong diba tok sok kabieu eta teh. Ulah dicana terus dibuka. Eta teh naon? Tasdid ding kengkekeun bae kela rek sedekah mah geus beunghar. Nu beunghar mah can tangtu nu beunghar bagus. Dan nu beunghar mah lobana mah korek. Punten, sanes nyebutkeun nu beunghar korek tapi seseueurna nu beunghar mah korek. Ibu ayeuna kan atos 50.000 sok nih 50.000 tuluy we tatangga sing atuh nginjem duit sabaraha 5.000 we jang naon itu cenah eta nyeri waos hayang meser eta kataplam sabaraha kataplam gede nyeri waos nyungkeun 5.000 dipasiat teh 8.000. Ibu teh dina tabungan 50.000 dipasikeun 5.000 berarti sabar persen eta teh 10%. Tina 50.000 dina saku tinggal 50.000 ibu teh jang meser beas. Tatangga hayang 5.000 dibikeun eta 5.000 tong nginjem-nginjem teh 5.000 pek merek masihan 5.000 10%. Tambah di artos 500.000 sabaraha 10%. 50.000 rek dipasikeun nomor tetangga ngeukeun dihutangkeun we komodi lamah deui 5 juta rek pasikeun 500.000 angker beuki pelit teh ade nu mah we tadinya jang anu diajar sedekah keur fakir teh kitu 50% dina 10%-na urang kitu ya teh ulah diengke-engke rek ibadah teh ayeuna kene. Nah, cek setan teh engke we geus beunghar, engke mah geus loba duit sedekah mah. Engke we, teh mun sedekah salat teh engke we geus kolot. Maka baru urang teh geus nepi ka kolot itu. Urang maca Quran bakal nepi ka kolot, diajar salat diajar maca Quran geus kolot. Diajar minum geus kolot, bakal nepi ka kolot itu urang. Eta teh nu ngangke teh setan. Eta setan teh tugasna teh mohokeun juga ngangke-ngke ibadah. Waktu sholat, ayeuna we sholat. Mun kago misalna, mawartos heula ka Gusti Allah. Gusti, abdi teh ieu teh nuju ngegero Gusti. Nuju naon? Nuju masak lamun dikantunkeun ku abdi tutung meureun Gusti. Gitu misalna, ibu teh nuju naon? Nuju hajat. Panu sok biasa nuju hajat eta cai naon masak sanggup. Lamun ditinggalkeun ke ibu kumaha? Tutung atuh. Dina mana cek ibu teh Gusti ngadangu salat lohor teh tos ngadangu abdi ge ngapunten Gusti ieu teh abdi nuju ieu syariat ieu teh nuju naon nuju masak sangu mun ditinggalkeun abdi bisi tutung engke we salat lohor teh jam 1-an Gusti tah cek hate abdi teh intrope naon nyungkeun heula widi ka Gusti Allah mun teh orang teu biasa